sawi-sawian sareng virus corona gitu. Tah kituna. Tapi nanging satu acan urang lajeng karena pembelajaran kumpul biasanya urang sami-sami ngaoskeun heula doa saca diajar. Seperti biasa nganggo bahasa Sunda. Yuk hidup di bumi di salengan kawitan Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha asih sareng maha hebat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saesa abdi nyuhunkeun ka Gusti ilmu anu manfaat sareng rezeki anu halal sareng amal anu ditampi. Amin. Tah kitu urang lajengkeun heula ku bubukana buku balak-balak mangga wilujeng nengga wilujeng nyakseni hidup. Oke, seperti biasa diturutan di-upload lalangkungan video WhatsApp. Di sana kengengnya beresanya nyalira oge komo nganggo musik kengeng pisan. Yuk mangga der. Ada wabah anu bahaya pisan, si corona. Ngaranna virus corona anu nyiksa sarerean, anu nyiksa sarerean. Da corona masih aya, da corona masih aya. Ulah waka ka sakola, usum virus corona tong ka sakola. Kejar sabar diajar di bumi heula, tarik lagi tekenging pageye-geye ngarenjing. Alamin tadi hidup di bumi tos ninggal Bu Riri sareng Bu Resta ngibing terus tos ngadangukeun Uyun oge nembangkeun buku balambangna. Tah ayeuna Bu Riri gaduh salah sawios ka urina urang Sunda. Naonnya Bu Riri ge hilap deui naon namina tapi samentawis mah urang namian dijengkalan. Tah ayeuna Bu Riri gaduh sedotan panyerot sareng sumpit. Nah, hidup di bumi tiasa nganggo sapu nyere atanapi nganggo panyerot oge tiasa. Kumaha cara mainna? Yuk tinggal urang tinggal sasarengan. Nah, cobi simpen sumpit sareng sedotan dina teras atanapi di handap. Saterasna hidup diukur. Pami tos diukur, hidup ngagajeng sakali gajeng sakali terus dibikeun ka panjang. Biasa mangga dicobi ku hidup di bumina engke di-upload lalangkungan WhatsApp group. Salajengna aya pancen oge ti Bu Resta. Mana ditinggal pancen ti Bu Resta? Lajengna ibu bade masihan pancen atanapi tugas kanggo anak-anak nyaeta orang ngadamel garis tegak. Ku ibu bade dicontohnya anak-anak cobi tinggal cara nulisna tiasa ti luhur heula ditarik ka handap. Tegak, terusnya tegak, tegak. Tah, anak-anak ini tiasa didamelkeun janten angka hiji atanapi janten huruf I. Kantun dititipkan. Tapi ibu mancen ke anak-anak masihan tugas ngadamel garis tegak hungkulnya. Ku ibu bade dicontohan dina buku berpetak ya. Cobi. Urang ngadamel garis tegak. Kada hilap carana ditarik heula ti luhur ka handap. Tegak.
tapi sareng angka hiji. Masih biasanya tesawios dibantos ku mamah sareng bapakna. Siap, semangatnya anak-anak kalau diajarna. Tos unina pancen ti Bu Resta, ayeuna Bu Riri bade nembangkeun deui pupung balakbak anu tadi parantos ditembangkeun ku Ambu supados sidep tiasa nembangkeun deui di bumina ke diupload ngalangkungan WhatsApp dibikinkeun ya. Usung virus corona tong ka sakola teu kengeng kedah sabar diajar di bumi heula keun bae calik nage teu kengeng pageye ngarendeng. Alhamdulillahirobbilalamin Bu Resta rupina parantos rengsek kanggo pancen dinten ieu anu hidup di bumi parantos dicontohan ku Bu Resta nyerat naon tadi Bu Resta? Nyerat tegak, garis Garis tegak. Terus parantos tadi sareng Bu Riri amang kaulinan urang surga. Naonna kita teh eta teh nya pami Bu Riri mah hilap deui. Kan Bu Riri bade namiana eta teh di jengkalan gitu lah Bu Resta gampil. Tah kituna panginten sakitu heula anu kapihatur. Wilujeng ngerjakeun pancen sapertos biasa ulah hilap video kuku balak-balak